Hei. Bisaan ngabade ngaran batur teh. Kuring oge apa ngaran anjeun salengkepna da? Jalaliyah Warohmana. Lalaki anu leber ku kasatriaanana, anu teguh mancekeun hukum keadilan. Itu benernya. Ngaran teh Jalaliyah Warohmana atau Warohmani? Rohmana oge teu salah. Tangtu lamun kitu dunungan urang teh sarua. Moal salah deui. Kang jadi ingkang sawiji. Alhamdulillah. Geus, ulah kalalajoan teuing. Bisi kaboler. Entah gawe deui. Ya. Deula. Ti mimiti ayeuna mah di dieu nyebut ka didinya teh abu bae nya. Aya beunah kana hate. Didinya oge ka di dieu. Ti mimiti ayeuna mah kudu nyebut bapuh. Naon teh? Bapak sepuh. Nya, alus kitu. Da jelema mah ditelahkeun ku kaayaan jeung amal pagaweanana. Disebut ambu pantes. Da kudu jadi indung rahayu biang waluya. Jadi Sunan Indung. Didinya disebut bapuh merenah. Da bapak geus sepuh. Tapi ulah sepuh pedah ku umur. Kudu sepuh jeung ruhanina. Hartina kudu wijaksana.